batang di hadapan meka malam ditandasa di kakayaan katelesa katelesa nusa estu eta jalma geus lila ngadon lunta nyara nafkah keturunan jeung pamajikan lengan dengan tega teman dengan teingan nganiaya bebeakan katelengesan katelengesan lalaki ngaluwesar ku Rajapati eueuh pisan anu bela mi asih kana rajana kana ragan hilap gitu ka ketua paguyubannya Dojo Manco khusus ke orang Sumedang Sumedang, ke orang Tanjung Sari Tanjung Sari, ke orang Majalengka oke so Majalengka Dojo Manco nya pokoknya calu kena mau kuluk deh raga ngababatang di hadapan mega malam ditandasa di kakayaan katelengesan nusa estu eta jalma geus lila ngadon lunta nyara nafkah keturunan jeung pamajikan pamajikan harian lengan dengan tega teman dengan teingan nganiaya bebeakan jeung pamajikan lalaki ngaluwesar ku Rajapati eueuh pisan anu bela mi asih kana ragana kana ragana
Kedek atuh gaul. Kau kos bisa rek nyanyi rek naon. Aja dalam mikir. Nes. Nes. Roh Hadi, Nah, Hadi atuh. aing ngetes mic lain nes. Tes. Nes. Luas tuh. Dipencet mah tuh dan nyeri atuh. Ya, tuh. Halo ngetes mic mah lain nes. Hawo. Halo. Siga lain koloto ae di Bandung ka dieu teh ngarahkeun wae ya ka Sumedang teh. Lamun ngetes mic, ya make bahasa Indonesia yang baik. Satu. Tong cakerakeun maneh ti datang ti Bandung ka Sumedang teh. Nomum. Sate. Ih, mana nyegrok. Ya. Sate. Ieu teh di SMTV lain di Nu Hajat. Tapi mun di Nu Hajatnya aya sate. Apa di STB ge nyadiakeun sate. San nyadiakeun. Aya Jang Amor. Ya. Pinah. Kan? Pinah. Aya abdi di dieu ngaganggu. Enggak ganggu pinah. Sok. Ieu mana tuh? Ya. Urang teh sebagai orang Sunda kudu disipilin segala ge atuh. Uci, apaan orang teh itu main teh di mana? Di SMTV. Ngomong kudu bener di sakian ku sararea. Pergunakanlah bahasa Sunda yang benar. Bener. Mana lamun ngomong tenang. Dengekeun heula tong ngalageong mun ngomong. Oke, salah di wae. Lain ngalageong ngagaleong. Mana mah bener ku. Si Ruci nu Namanya kolot. kudu naon? Ngagaleong. Itu betul coy. Ai si Ruci nyebut naon tadi? Ngagaleong. Mana mah kana sesuai tuh. Sensitif. Kalem. Kalem. Lamun ngomong. Mana apa singkatan kalem? Teu. Kereta api luwih panjang. Wah, mesti nyambung. Kalem teh urang teh mun ngomong tong rusuh. Tong sogotolo mata ke ngomong. Solo goto. Ai solo tolo atuh. Goto. Solo togo. Aya mah Hah? Kuduna nama Solo goto. Kudu walas. Walas. Eta mah mulas. Ya, Mulas, ya. dengekeun urang sebagai orang Sunda apaan aya Ya. kecap geuning paribasa. Mana orang Sunda? Ai mana orang mana gitu? Pakistan ai. Wah, Pakistan. Mana Pakistan budug. Martabat hiji bangsa diukur ku sini jeung budayana. Mana? Ari budaya anu pangkolotna iwal ti bahasana. Cakep. Mata lamun ngomong ya dengekeun lah. Ya. Bahasana kudu dijaga. Lamun ngomong bahasana teu dijaga tunggu kahancuranana. Ya, saya tak. Kakak. Malam ini kakak ngomongnya dewasa banget. Orang pasantren mah. Mata cek bahasa lagi ke orang teh pamain calung Wah. intelektual. Gila. Apa intelektual? Itu. Nyaho mah intelektual teh. Eta mah Eta moal. moal. Intelektual di dia teh urang teh kudu pinter. Aduh. Urang contohna teh urang teh ye. Ayeuna ye. Apa nyaho budaya artina Wah. budaya, pan seni jeung budaya teh aya hartina teh. Budaya nyokotina kecap budidaya. Aduh. Kakak. Naon? Kakak KHS. Naon KHS? Kakak hebat sekali. Bahasa. Aduh. Nyokotina coba si riwayat. Nyokotina kecap budidaya deh. Lain buaya kan deh. Budidaya. Budi akhlak, daya pemikiran. Eta mah rinso belagug. Jadi urang teh sagaru pake urang teh kudu mipit, kudu amit, ngalak kudu beja. Nete taraje. Nincek mitoha. Salah wae mane mah. Nincek dikotok lain mitoha. Daek heuk cek aja nicek mitoha aing mah. Nincak hamalan. Nincak Daek cek hamalan. aja aing mah nicek mitoha. Aing salah. Mipit kudu amit, Ngalah kudu babeja. nete taraje. Nincek mitoha. Salah wae. Mitoha, hamalan di mana-mana ge. Naon kemalan? Hamalan. Ayo mana? Mitoha. Naon maksud make mitoha?
Apan urang mutak kaek make naon? Taraje. Aduh, Gusti. Apal. Nah, tuh mitoha. Sabab tarajena dicekel mitoha. Terus? Jadi katijak tina teh cari cek mitoha. Oh, atuh. Bener. Punten kanggo ka pamirsa SMTV geuning ku si Bureuteu teh dengan Anu kitu. naon atuh? Toples awuk teh eta. Mipit kudu amit, ngalak kudu beja nih teh taraje nincak mitoha seuneu. Naon mama mitoha? Ai bieu cek maneh. Tinggal heula. Terus Mitohana aya keneh eueuh. terus kemana gitu? Ku urang ditah meuli rokok. Nah geuning rokona kurang Ya atuh. Allah. Punten Bun lah. Hah? Ngaturkeun nuhun ka Buna. Ya, Buna. tong ngomong kitu wae. Naon atuh? Teu hidang. Kidang naon kareka urang hungkul. Hah? Kareka urang hungkul. Tenang, apa aya si Kang Iden bentar. Bun, aduh. Aing Buna tadi teh geus nukeurkeun tapi ini teh sok wae. Bener eta teh. Di cirian teh nu Ya. anu untuna nolol cenah. Ka aing eta mah. Tah jadi urang teh sebenarnya saya teh gedena urang sebagai pemain calung sanajan pemain calung, urang teh kudu repeh rapi, Bener. kudu kuat urang teh Kudu repeh. kuat. Model bentarena pan kuat. urang teh. Kuat. Naon teh ini aslina intina cik. Ngandalkeun ka era we. Lain nganalkeun ka era. Hah? Apan cek dalang ieu dalang. Ah. Cek dalang pada kecap nih. Ya. Motek tak wayang sakotak silokane ngabukbak awak. Bener. Gila. Nungtik wayang saperti teangan jati diri nu asli. Eta apa? Jang Suna dia teh. CHWL mana mah cecekan hideung wawasana luas. Oh jelas atuh. Beda ai kuliahan mah nya. Heeh. Jadi kan urang mah na intina mah kieu we. Guguk ka hayang pangagung. Bener. Lobakeun silaturahmi. Bener. Jauhkeun silih salahkeun. Bener. Lobakeun meh. Tilu A. Ah, Naon tilu A? Asah, asi, asu, eta kuncina sukses mah. opat. Opat naon? Buka opat naon? Asah, Asih, asih, asuh. asuh, Agus dong. Anu mah kieu we. Mane sebagai Oreo gaper. Bari-bari ngomong. Ngomongna ulah loading. Urang teh. Loading mah eta dengan tukang ngatur joget teh naon ngaranna teh? Koreografer. Tah eta maksud urang teh. Nah Oreo tuh, gaper. mana tadi salah? Naon? Oreo. Mana mau nyebut Oreo? Oreo mah ulah aya gulaan teh. Jadi kumaha? Mode kieu meureun. Urang vokalis. Mana vokalis, Vokalis. gitaris, jogedis, tah ieu kiciwis. Naon ke ciwis? Nah, Vokalis, jogadis, gitaris, ta eta melenis. Artis. Artis. Gugu artis we. Artis atuh. Hah? Artis. Bener. aing kajian bunuh diri. Apa mah lagu gering ya dengan Kumaha? gerong deui. Wah, telat tuh kenangna. Gerong deui. Garong deui. Sieu mah mahal apa gerong? Malohok. Apaan sih gerong gini? Apaan saya sama teh? Udah joget. Terong sama. Joget. Bisa joget. Ya gampang. Cik kempo jogetna. Joget dangdut. Joget Oke. dangdut. Beda joget kus. Ari joget kudu gaul jeung batur. Ya gaul kumaha? Lain nguik we sorangan. Apaan citahna? Bareng jeung batur. Mana kan moal bisa. Astagfirullah. Hoyong terang penonton sadayana tanu kieu goyeng tolombong butut ka hibar teh. Nggak salah tuh jogetan kompak. Nu kompak. Kompak sok. Oke. Dep kanap. Hah? Dep kanap kita. Leungeun anu katuh kadekeun. Astagfirullah Reci. Urang teh nyangka sugan teh teu caca disingkus. Nu naon gitu. Sukuna jempol hukul. Sukuna jam puasa semua. Buntat teman. Oh, bau buntat mana mah? Sok. Dat. Kanal. Goyang gila sok. Nah, atur nuhun ieu pasukan monyet. Alas dinyakeun. Ieu salah ka dieu ka hareup set. So ganti ka ganti ah. Ieu ka hareup ieu tah. Ieu ka hareup.
Suku angkat nu tukang setik. Tah, ieu ki keur anjing. Anak gugu namanya. Tapi Ganti anak tong nu kitu ganti gayana. Ya halus gaya mah. Wah, inilah ayam kucekak. Anu kitu wae gayana ganti Tapi Tolak tong tak ting ting. deui Joget, kompakeun joget. mana mah cerewetan wae sok ada turais mana mah. Gayana make suku. Tolak tong tak ting ting. Tret. Tong tak ting ting. Tret. Tong tak ting ting. Tret. Pak naon kana kitu? Geus siap, oke. Sok. Jogetnya siapnya. Laguna. Bisa tuh. Pas ya wae mana mah geus da mana. Tukana mah PTA mana mah. PTA. Naon? Iya jeung sih mah PTA. Hah? Apa PTA? Naon? Pasangan tidak akur. Si BH. Naon ya? Pokoknya edek PTA, edek naon, edek pasangan tidak akur. Nu penting marang SPTK. PTK. Selalu pengen 3 kali. Komo mana mah? Naon? HP. Naon HP? Huntu panjang. Ya. Ayo, so. Siapa joget lah? Ya. Urang dirinya. Cicing dirinya mana kali ya? Hah? Joget, urang nyanyi mana joget. Pacarku 5 langkah. Wow. Aduh, Gusti. Di kudu loba ngadar wortel. Atawa wortel jeung dog hayam. Pacarku 5 langkah. Pacar Memang dekat. tambahan wortel, nog, jeung bawang daun. Bae mah. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Gak usah kirim surat, SMS juga gak usah. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Ya sikut Kadia. Nah, apa joget diding jika itu atuh? Memang toran aya angenan. Itu orang sieun. Oh. Ya. Dengekeun ya, dengekeun contohan kurang. Ya, lamun suku ya, Ridwan. Ya, eta. Ya. Sa, Ridwan. aya tungtungan. Ridwan naon? Ridwan Kumal. Dah. Sok. Ditahan. Dengekeun ya Gojali. Gojali golongan jalma lintuh. Ditahannya tinggalikeun sok. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Tahan, Gitu aja kok repot. Aduh. Nya sok ayeuna. Sok ayeuna. Tahan. Oh, latihan kota gitu. Gelo. Bener, nah nama bener gitu, bener. Acan ke. Oh, Sekali we. Sok siapa? Mangga. Naon teh? Babuk. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Gak usah kirim surat, SMS juga gak usah. Duet lu memang asik. Nyeri. Aduh, kemana heulai? Aing dua kali ditahan, hati kada dilepaskeun. Duh beja heula urang nyeri leungeun. Tahan we atuh. Geus di.
Geus ditahan bieu ditahan di bejan teh. Aing dilabut dibobot. Ah wanita teh tah ti beubeut. Saya tah henteu ngan ngadua kalena dilepaskeun ka tilu kalena urang dibobot deui teh. Gara-gara nah yang naon maneh? Bieu asbes murag. Ngasbes itu. Urang dibobot. Bluk geuningan. Nyeri tah. Nyari? Memang gua pikirin. Lu gua lu mati gua tahlil dong. Hello. Kita urang lain tahlilan. Mana mah atuh urang pae teh. Memanglah aturan naon? Teh mulung pabancingan urang. Agelo. Memang ne aya kene gitu. Memang pemajikan maneh sahrini banget gitu. Mata latihan jogetnya nu tadi, cikurang contohan nu tadi. Menerampak ah Tong nerampak. tak ting ting. Hadi itu. Kali itu. Barang-barangkeun. Sok, tolak tong tak ting ting. Tret. Tong tak ting ting. Tret. Tong tak ting ting. Tret. Tong tak ting ting. Tak. Geus apa percaya. Tahan mah. Jadi tiba. Deui euy. Kok enggak sah? Kompakan ah. Asa gancang tepugu. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Gak usah kirim surat, SMS juga gak usah. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Gak usah kirim surat, SMS juga gak usah. Terus Asa ngeunaheun. terus sama outna. Ain asa ngeunaheun bima asa hipo. Ada orang kayak tadi asa nubruk bison. Oh, saya teh joget teh. Atau diganti suku tinggal. Naon teh atuh? Hah? Tingur. No. Apaan ulang teh nyanyi teh 2 kali, nah tuh ribut wae. Ganti gerakanana. Kumaha digantina? Kusuku. Kumaha cengan? Apa gitu nah? Saha? Ieu tah. Tuh urang kana bujur urang. Di mana? Kumaha? Iraha? Digali teh mane. Henteu. Digali atuh teh. Saha? Kumaha? Di mana? Naon nu ngangna lekuy wae? Henteu. Tadi nu nanyakeun mah ieu tah. Hidung we ngalekuy. Saha? Di mana? Iraha. Di mana? Ai Sakake. maling oo-oan wae. Naon? Ai naon nih bau-bau teuing atuh suut teh. Renang. Manya renang bau. Nopat poe. Ai ngan atuh. Pajalkeun sia nya bibir urang bau, sungut urang bau. Urang mah rajin, unggal isuk-isuk yang masuk kuntu. Sok kuntu. Urang oge Sabada kali maneh? 3 kali. Kunaon? Kodor. Teu gaul, teu lepar, ulah ku odol ayeuna mah. Ye, pamirsa sadayana macak ngosok waosna ulah ku odol. Kunaon? Hayang sae waos kaos abi. Anjir sae. Heran siga kristal, manis, cobian gerak ku lebu. Atuh geusrak teh. Eh, Geusrak Eh. mah. apaan me keusrakna naon oge. Itu. Lain ngomong-ngomong bau aing teu percaya Hah? Hah gitu. Sok hah ditarik sak urang. Udah, Hah gitu. Boro. nunggu ya. Dikenal. Hah. Hah, Teu nyantu. Ye, ulah poe urang masuk untuk ku autan ayeuna mah. Iklan. Hah. Gitu hah hei. Naon aya hayan. Teu. Si urang. Sungit. Urang bisi urang. Heuh. Hah.
Berarti kieu Kus mantul ti huntu urang ka dieu tah. Deket. Deket. Naon Ci? Eta urang ngatur ke nuhun. Ya nya Anu, kana Kak. urang ti Bandung ka Sumedang teh. Lain ngatur ke nuhun urang teh kala sa Hah? ka pagawe SMTP teh naon disebutna teh? Pagawe SMTP teh. Ngomong apa, Dek? Kru. Kru. Apa nih kru? Kru apa? Kru. Oh, burung. Ti keruk sama. Ya. Kru. C R E U. Kerueng guys, kru. Pokoknya kak kru Lain. SMTP. Mana? Hah? Kak kru SMTP. Palingan ti dieu sudah euy. Aduh, tuh deh dari hutu. Hutu kanu mix ya. Cek orangnya hutu tentong cenah nyarono euy. Nyaho urang teh perawatan. Wah, perawatan naon lah. Mana mau apal? Ini bletak teh hutu. Ananya bae kalau teu kuat. Ye, urang geus dikontrak ku perusahaan behel. Doa ibu 3 tahun. Biar, hah? Doa ibu mah lain tehal. Bus. Ayah. Ayo ke bus. Ye, behel ayeuna mah barudak ngora. Hejo, koneng, pink, beda di pabrik behel urang mah. Tah urang modelna. Nah, naon sih? Di dieu we renteng. Aya bacaan. Naon bacaanana? I love SMTP. Aing teh atuh. Sugan. Betul mah dina motor urang ge aya. Aya Gus. Aya di tukang. Leuwih alus. Alus dagorkeun kan huntun. Beak si atuh aing. Alhamdulillah, urang sanakeun di Laguna. Lain alhamdulillah untuk aing bleduk. Kan bae aya lagu Sumedangnya. Sumedang daya Sumedang dipapaes kucipeles tanpa masnu mata kuas kuring dede Sumedang Seti pangreng Kudare gowo Tarawasa kang bentar Oge ayah Kuring dede Kasumedang Kurinya Kasumedang Seti bangreng Udarenggo Tarawasa kang aderuci Oge ayah Kurinya dede Sumedang kurinya Sumedang Lagi itu cara gini mangkun di Sumedang teh khususnya budaya seni tiwiti kudarengo tarawangsa geus puguh caluk mah reak oge aya eta nu wajib kurang dibina wajib kurang dimumule wajib kurang terutama caluk cenah ngoklok deui nah gitu cenah geunya Sumedang aya Sumedang dipapae
Kucipeles tanpa masnu mata was kuring dede kasumedang setiba reng eta kudarenggong tarawasa oge aya kuring dede kasumedang kuring nyaa kasumedang setiba reng kudarenggong tarawasa banaya oge aya kuring dede kasumedang kuringnya kasumedang